Ah, Segandeng bro, linaon sih bro. diem. Kecil mana? Diem. Tahu nggak? Aku lagi seneng tahu. Aku kayak iya. Kemarin aku jalan sama siapa? ada deh. Kemana? Ada. Ini apa? Kenapa jadi bete gitu? Wilujeng tepang sadayana dina liputan wartal simkuring Naila. Simkuring Keisa, selaku pembawa acara di Padia bade ngabawakeun warta perihal kecanduan game online, terutama di kalangan remaja. Mimitina game online teh dimainkan karena hidup masyarakat, tapi makin ayeuna game online teh jadi adiksi. Masyarakat terutama remaja kita ningali waktu frekuensi waktu mulila sareng main nu kaleuwih masihan pangaruh negatif nu berujung kana gangguan psikis. Biasana para pemain nemu tantangan anyar jeung rasa puas nyaeta hormon endorfin nu meningkat. Jadina ngadorong pemain supados terus main. Dampak dari kecanduan game online diantarana fokusna leungit, emosina teu stabil, hiperaktif, tindak kekerasan jeung perilaku nu agresif. Di dieu aya rekan simkuring nu bade ngalaporkeun di tempat warga setempat. Ayo langsung we urang ningali ka rekan simkuring Bunga. Baik, abdi di dieu, abdi bungkus Mawardani bade ngawawancara budak sakola ngeunaan tanggapanna ka barudak ayeuna anu kacanduan main game online. Ka dieu yuk. Halo teh, punten. Kumaha sih tanggapan teteh ka barudak ayeuna nu kacanduan game online? Sorry kak, sebelumnya aku nggak bisa bahasa Sunda. Oh iya maaf ya kak. Gimana sih tanggapan kakak tentang anak-anak zaman sekarang yang kecanduan game online gitu? Kalau menurut aku sendiri itu tuh harusnya ditangani ya, soalnya itu kan mengganggu banget ya fokusnya, emosinya, apalagi sebagai orang yang seumuran saya yang fokusnya sebagai pembelajaran sendiri tuh pasti kehalang banget sih pembelajarannya. Untuk kakak sendiri nih, kakak ngelihat dampak dari kecanduan game online itu gimana sih kak? Mereka nggak bisa fokus sih, sama mereka emosinya nggak stabil biasanya kan. Oke, segitu aja sih kak, makasih banyak ya kak. Wilujeng sonten pak. Sonten ngawagelnya pak. Mangga. Iya teh bade ipok heula. Ipok naon pak? Iya kopi. Oh, Bahasa kopi. balik Oh, di iya. daerah ieu non Turag. Turag Garut, Turag teh. Kumaha sih? Oh sok dibalik-balik itu Biasa. pak. Sok lajeng teh bade nanti. Abdi teh bade ngawawancara bapak ngeunaan kumaha sih menurut bapak gitu barudak ayeuna sok eta kacanduan game online tapi sata acana eta sareng bapak saha? Oh, abdi Bapak Usep. Bapak Panggil we Usep. Bobby. Ya. Jauh ya pak. Emang biasa gitu babe-babe. Marley biasa dipanggil Edi Samsudin. Alah. Nama. Eta di yo. Siap. Kumaha sih Bapak Edi jeung Bapak Bobby ngeunaan barudak ayeuna nih nusok mainan game online nepi ka kacanduan gitu. Duh, eta mah nya emang rudet hariwangnya ngurusan gitu teh ABG. Cek abdi mah kumaha budak we lah. Atuh teu bisa kitu, Bro. Ya kumaha budak we teh hirup-hirup si budak. Nah kan budak teh budak araing. Oh bener oge. Arang teh ayeuna teh kan sok disebut naon genjet. Zaman kiwari nya. Tah, zaman kiwari komo euy.
Kalieur aya nama generasi aya nama pokoknya mah orang mah jadi orang tua kudu ngaluruskeun budak tong nepi melenceng lah, bae positif ge. Menang sebenarnya main game online teh ngan sok lupa waktu Kalau tah latihan ulah gitu ya, Pak. tah eta ulah gitu teh. Nah, ipok deui lah suruput lah. Jeung kieu tah aya tambahan. Mun teu abdi mah. Amun main game online teh nu menghasilkeun namun bisa mah siga kan aya nama teh aya naon? Port naon? Oh, e-sport. Tah eta. E-sport teh nu online, ya Heeh, kan? tadi disalurkeun ka ditu aya turnamen. Siga naon deui nya? YouTuber tah. Oh, Tah eta. Ngastream Heeh. Naon ngaranna teh Imo TV. Oh, geus Imo eueuh nya. TV mun salah. Oh, Imo TV. Sal, eta mah arurang. Eta mah bigoto. Nah, nya eta lah pokona mah ti abi berdua lah. oh gitu Pak. Ai budak Bapak sok main game online gitu teh? Budak bapak loba euy nu main game teh. Budak bapak nu sabaraha nya nu main game online? Oh, boga baraha budak Pak? Mun salah mah 13 12? Heeh. Ngelapo. Ieu teh keluarga Main geledek. game. Keluarga geledek. Geledek Pak, oh lain halilintar. Eta mah nu sebelah. Ai Pak Edi, Pak Abi mah boga 2 anak. oh 2 anak. Dua-duana bangor kabeh. Oh, jadi sarua sok kebabareuna ieu mah Kacanduan Pak main game online gitu. Alhamdulillah ulina mah ieu kaleci geus itu tradisional. Oh, alhamdulillah atunya. Kalau cita buah. Lain, kaleci paragi ulin ieu. Oh, bahasa Turki nama kelerengnya. Oh, kelereng. Oh, benar. Oh. Nya tuh sakitu wae nya Pak, ti abdi hatur nuhun pisan. Ya, abi ge atur nuhun ya. Ya, hatur nuhun Pak. Ya, Mangga Pak. Aja. Ieu si Teteh nanya teh siga nu teu kalomnya para lagi ngobrol orang teh. Ngobrol nyantai. Orang can nanya ngaran si Teteh. Bukunya, mana bukunya? Oh, cadu. Siapa bisa wae Be aja sih Teteh nama tergelis teuing sekurang. Minum wae bagi atuh. Nggak usah kata. Naon? Ya, karena dancok.